Namun, garing gitu. Ulah saling bersentuhan. Ingat. Berbahaya. Semangat. Bang, ayo. Begitu. Gambreng. Gambreng. Sama derita. Kuat atuh deui. Gambreng. Weh, jangan. Stop. Gambreng. Itu. Non maksud. Namun, garing gitu. Ulah saling bersentuhan. Ingat. Berbahaya. Aya naon? Ideng pisan geuning. Aya naon deh? Ngelarang-larang aing. Nah, emang mana itu nyaho? Ayeuna alam dunia kegenting. Kelar enak-enakan ngarumpul di dieu geuningan. Guys, pokoknya namanya mana baralik ayeuna nya cuci tangan pakai sabun, pakai naon teh? Hand sanitizer. Oh, hand sanitizer. Pokoknya baralik bae eta mah untuk menghindari penyakit-penyakit yang sedang mewabah di Indonesia. Montong kelar ngarumpul ke ya. Aya naon ya teh? Keur ngabahas naon sih mana teh pakai sabun segala. Marane apa tuh? Ayeuna dunia keur diserang ku virus SARS-CoV-2. Ah tuh malah make pakaian kararitu di helm jika segala. bulan. Diserang mah lawan. Lawan. Je, orang teh itu maksudnya mah rek nyeralamatkeun maraneh gitu. Di Makasih, ami maraneh. terjangkit geuningan. Makana teh bisa diisolasi mana teh. Bisa di ieu tanggulangi. Bisa di ieukeun Daur dipikeun ulangi. gitu ka pulau mana gitu di ieueun disebut. Woi, tiara. Woi, udah. Duh, aing ngapuranya oi terbayang-bayang virus SARS-CoV-2. Hapuran, Wak. Ari SARS-CoV-2 teh naon? Enggak, sudah dijawab aing nyaho. Jadi subscribe tuh teh pergi neule bintang loh. Bolo kana sia, lagi na bintang mah teleskop beungeut. Terus naon atuh? Pokona mah eta lah sa kos virus kitu lah aing teu ngarti bahasa Inggris, aing ngadahar urap kene. Pokona mah virus corona we intina mah. Ah, siap piragenan virus corona teh Balik tadi ge. bisa ngomong kayak Heeh, gitu lah. pabeulit corona gitu hese-hese teuing. Ih, pan eta ngaranna ngan pake bahasa Inggris, ngan aing kita apal sebenarnya malah corona we. Juga mending baralik bae lah yeuh. Kos aing mun teu ge kulin make kos tangan ke. Make kieu make topeng yeuh. Ngen Geus lah, geus. Ulah nu kararitu lah. Wah, kungkul ieu. Eta mah di kota di dieu mah eueuh aman. Aduh, gawat. Kawat naon atuh? Ieu virus corona saya di Tasik di Lah mainnya. Nya. Ieu tinggal.
Pengendara geus sih. Kita ge kudu hati-hati sebelum corona emang geus deket nih, Neng. Terus eta teh ayeuna kan damel sakola duikeun ka UNG digagalkeun gara-gara corona. Palingan Neng, pabrik kerupuk ge dilaliburkeun. Tapi abi dagang kunci mah henteu. Ih, eta ge kedah nama libur nolong kunci ge. Nama ayeuna ge pemikala luar teh ngaran ge APD. Naon atuh ari APD teh? Anggaran pemerintah daerah. Sanes atuh. Naon atuh? Alat pelindungan diri Contohna naon wae? seperti masker, hand sanitizer, sarang kurangi kontak tubuh dengan orang. Aku abi bade dijelaskan lebih lengkap sih pada semester. Mangga, sok. Hindari menyentuh mata, hidung, mulut, atau segitiga wajah karena tangan menyentuh banyak yang terkontaminasi virus. Apabila tangan kita sudah terkontaminasi virus, menyentuh mata, hidung, mulut dengan tangan yang sudah terkontaminasi virus, maka virus akan mudah masuk ke tubuh kita. Betul. Gunakan masker ketika Anda sakit atau bepergian ke tempat umum. Buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah. Lalu cuci tangan menggunakan sabun. Menunda perjalanan ke kota daerah di mana virus itu ditemukan. Hindari bepergian keluar rumah atau jika Anda merasa demam, batuk, dan sulit bernafas, segera hubungi petugas setempat dan mintalah bantuan mereka. Nah, dengekun. Naon eueuh di dieu mah? Wih, saha lu? Wah,